Gablek dulur, beunghar mah jauh di teangan, deket di anjangan. Coba lamun boga dulur anu sangsara balangsa. Boro arah hayang nganjang. Urang nganjang kanu beunghar ge disangkan ada pinjem duit. Udah barang penta. Tong boroning kitu, panggih di jalan oge, manehanana nempo. Api-api teu neuleuh. Ayeuna nanya mah. Beladage. Ulah era boga salaki hideung jeung goreng patut. Penting mah daek usaha. Daripada boga lalaki kasep tapi mumul usaha. Ripuh besti. Beladage. Awewe hirup tanpa lalaki bisa naon? Ye, ulah sangeunahna ngomong teh. Emang awewe diciptakeunna tina tulang rusuk, lain tina tulang punggung. Tapi ingat, awewe bisa jadi tulang punggung sanajan hirupna tanpa lalaki. Bener teu? Beladage. Ari ka pamajikan ditah ngiri, jeung kudu diajar pelit. Ari manehna sorangan, tukang deposit. Bari jeung meakeun duit. Bor kokok sia. Ulah sok nyimpen kabohongan. Kusabab naon? Sabau-bauna bangke sanajan ditutupan rapet, isuk pageto ge bakal kaambeung. Paham? Beledage. Jangan malu karena tak punya uang. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang gak tahu malu karena uang. Paham? Beledage. Yo, serba salah jadi minantu mah. Ayeuna urang jempe bitoha sangeunahna. Tempo urang angkat bicara, pajarkeun urang teu boga etika. Beledage. Dengekeun ontohon. Ceuk saha randa barang bekas. Ye, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Beledage. Karana ge jelema zaman ayeuna manehna nu nyeri, manehna nu ngarasa tersakiti. Urang mengimbangi kelakuanna, urang kalahkah dituding pelaku utamana. Beledage. Karena ge zaman ayeuna, zaman canggih, zaman Android. Contohna bibir tetangga. Sanajan teu make kuota, sanajan eueuh internet, sakali ngagogoreng jelema nyebarna ka mana-mana. Bener. Beledageun. Ari kabatur bager, ari kaluhur sorangan, medit, pelit, merege hese, cak jahe, koret buntut kasiran. Ari kabatur mah geus segala dibikeun, aya nu nginjem duit dibere, aya nu minta tulung dibere, eta dah hayang kapandang alus. Ari kadulur sorangan. Medit. Beledage. Aing ke randa FYP di lembur. Ayeuna geus kawin oge leuwih trending topik di lembur. Kumaha nya ceuk nya serba salah hirup teh. Ye, geus biasa ye nu ngaranna di lembur mah. Geus kawin diomongkeun, awakna gendut diomongkeun, awakna begang pajarkeun ngabatin. Katempo urang senang saeutik loba duit saeutik. Teu lila ngarinjem duit. Bener teh. Beledage. Cek kumaha carana ameh babaturan jeung tatangga teu nginjem duit. Kusabab urang mah jelemana teu tegaan. Da tatangga mah mandang ka urang ciga urang loba duit. Babari ye. Maneh teu tega ku omongan, pasang status, pasang SW, tidak menerima hutang, males ributna, males nagihna, jeung males nying hareupan jelema anu loba drama. Bener teu? Ai kitu mah dibaca ieu, maneh ge halikir. Beledage. Kata-katanya dong cek. Lain kenyamanan anu nyieun urang bertahan. Tapi keayaan anu ngahajar urang abe bisa nahan tina kanyataan. Bener. Beledage. Meni rudet ari gaul jeung anu gablek hodang tutut. Kasaingan saeutik jamutrut. Nempo aing senang saeutik baketut.
Walau biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Aing mah tetap muda ya, seleranya juga muda ya. Denge kusianya, aing udah disebut tante-tante, aing udah disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ya kan banget. Aing mah umur kolot tapi jiwa mah tetap muda ya, seleranya juga muda ya. Denge ke edek sia resep, edek sia teresep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Ari sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Minantu bager ka mitoha ge bakal bager kanu jadi minantu. Nanaon oge tergantung sikap minantu kanu jadi mitoha. Yes. Cek saha gening urang teu bager ka mitoha urang tetep bager ka urang. Ulah sangeunahna nyalakeun kana sikap minantu. Da eta masa ukur akal-akalan mitoha we anu goreng hatena kanu jadi minantu. Ye, minantu mah pikiranna dewasa, aya oge anu butuh bimbingan orang tua. Edek bager kumaha anu jadi minantu kanu jadi mitoha anu sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Maka ari geus kolot teh heg mikir ulah sangeunahna nyalakeun kanu jadi minantu. Bener teu? Kaladageun. Anu hiji deui sibuk duduku abongnya nu goreng hate. Anu hiji pengarang cerita. Anu hiji penyebar berita. Anu hiji deui sibuk nguruskeun hirup batur. Anu hiji deui sibuk dudukun. Ye, aing mah cukup jadi mandor we. Saukur nempo jeung mantau jelema anu gawe. Yes. Kaladageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saing kapake. Da angger sakumaha maneh kana pagawean hak hikek ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh penang naon? Penang cangkeh. Kaladageun. Ye, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, Aisyah hirup teh ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar. Cokot Aisyah gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Aisyah ngadaguan karma mah lila. Daripada hirup maksa engkena kasiksa. Ye, lainna urang teu bisa ngagaya. Jeung lalege kos mararane. Tapi urang mah sadar diri. Yes. Urang mah sakieu kaayaanna. Sanajan urang maksa ku urang mah moal kaduga. Daripada hirup maksa engkena kasiksa nu aya ge engke bakal lieur kana eusi sirah. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ku maneh. Urang bare nginjem duit ka maneh bukan berarti urang loba duit. Tapi urang ngarasakeun lamun hirup nyeri hate teu boga duit. Maka maneh kudu tahu diri. Lamun urang nagih ka maneh heg bayar. Ulah loba amek-amekan. Da urang teh nagih teh duit urang pribadi. Lain duit maneh. Jeung kudu sadar ari waktu ditagih teh ulah sok amek-amekan. Ayeuna geus boga duit, bayar. Yes. Api-api teu boga, api-api poho, ngajual kesedihan. Cukup ieu ku nyaritakeun kesedihan mah. Cukupna ieu ku dibayar. Matak kudu sadar di mana keur nginjeumna maneh, di mana butuhna keur maneh. Paham? Baladageun. Dorok-dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit, tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Beli kentang kaci parai boga hutang geula balayar. Beli sapi ka Majalaya montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Beli lontong kageria hirup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan mun boga duit bayar sametan. Mun boga duit bayar sametan. Sabenerna mah aing teh hayang ngarukiah tatangga. Anu panasan ka urang, anu julid ka urang, anu iri dengki ka urang. Ngan sieun ngomong kieu ustadna, si eta mah setanan. Ngan kitu we kalakuanna emang jiga setan. Itu tah besti. Baladageun. Ye, sarua jelema, sarua boga dosa, ngan beda cara ngalakukeunna dosa, ulah ngarasa paling sempurna. Da di mata nu boga nama kabeh oge sarua, eueuh nu beda. Bener teu? Baladageun.